suluh balatak unung alaannya tuh aing berani di suluh kemarananya itu jelema teh tuh cebalkeun ke suluh itu nah ceuriknya aya tarik di mana itu Sampurasun sepuh kula nitipkeun ieu budak ka anjeun. Aku ku anjeun eta budak anjeun. Aku ngaranna Rakean putra ti karajaan. Omat didik lahir jeung batina, akal jeung pikirna, tekad ucap jeung lampahna cing aya dina ridho manten. Jeung kula nitipkeun eta pusaka Badrawidara pikeun bekal Rakean sabab kula aya dina sajeroning eta pusaka. anjeun di aku anak kukuring Rakean. Rakean si unang dasar unang ay naon ya si unang teh Bah aya naon Jang aya murid anyar saha Rakean di mana ayeuna itu Cikoruan atuh ka dieu Rakean. oh iya Rakean teh Mungun bah, Murid oh. abinya bah. Mirip di mana bangkeun bah nabi abdi Rakean. oh Putrana Abah Uca. Abah Uca Muhun. muhun ayeuna mah kieu ku unang Mungun bah. sok latih heula nya unang latih ieu Rakean Abah mah bade ngalatih heula barudak Mungun bah. ya ayeuna mah sok ku unang we heula latih nya juk berat nya Rakean juk Ya, bah. asa beda budak teh syukur we tuh
Pasang kuda-kuda tengah. Siap. Sakol. Stop. 2 3 Hop. Hop. Sok, ayo nama jurus kedua. Kedut. Siap. Oh, up. Hup. Hup. Beresan. Dandanan dewek. Siap. Sip, bos. Terus mantap mah. Hayo tuh euy. Ayo. Kela nang euy. Urang mah hareudang tara biasa di baju di Sok, buka heulanya. Ya, Sok nang, ayeuna mah siap nang. sok. Teruskan. Kumaha heula itu teh? Yang tadi. Tadi. Siap. Start. Hop, hop. Hop, hop. Nakudana. Hop. Hop. Balik. Maneh nang ngalati teh. Cing balik cilaing ngalati teh. Banyak nonjok hidup patut. Tingali yo kawas dewek. Sok, Kang. Maju, Kang. Kerjaan. Nah, tingali hari latihan teh geus Kang Komar. Cing bener nonjok teh. Cilaing murid anyar teh. Kang. Sangat cilaing. Kakean Kang. Paing atuh can bisa jurus-jurus dasar acan. Sumun Kang, abdi mah murid anyar, diajar ge acan saminggu acan. Karek ayeuna we nambahan sareng Kang Unang ieu. Wajar, Kang. Budak kamari sore. Nah cilaing ngomanian ngajarkeun. Kang lain ngajarkeun, tapi abi mah diajar babarengan. Bareng si Rakyat, ayo atuh urang latihan bareng. Maneh mau ngajak latihan beda level atuh jeung Kang Komar mah. Bisi hayang apa mah? Tah, Kang Komar teh pangjagona di dieu. Sakabeh ilmu geus ngecekel ku manehna. Ingetkeun euy, lamun cilaing dek ngajago di dieu padepokan, lawan heula dewek. Hayu euy. Hampura we Rakyat, Kang Komar mah kitu ngamekna. Sumun Kang teh sawios-wios teh. Ayo wek, Rakyat ayeuna mah urang diteraskeun deui we latihanana. Siap ayo Kang. 1 2 3 4 5 Aduh, Andi ini resepnya karakean. Atas ah, ayo terakhir deh latihanna. Udah wi mah pasti maksudna teh gak menang. Sanes atuh, abi mah resepna ke Kang Komara, nya kasep, kumisna ipis. Jago di silatna, resep instan abi mah. Atos atuh kan urang teh pada latihan. Mun hayu atuh. Ayo atuh. Out. 2 Out. Out 4 Out. 5 Out. genep Out. Nah, hiji Out. 2 3 4 Out. 5 Out. genep 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 2 4 5 genep kalem 7 8 hiji nah itu
Yang nasi abangnya. Omat rakyat nitipkeun ieu ilmu anu geus diajarkeun. Omat ulah dipaketnya lamun lain keungleunana. Omat ulah abong-abong bisa urang bisa usi bisa ulin. Omat ulah dipake ke para rebuh. Omat nitipkeun sareng nitip eta pusaka Badrawidara anu tos dipasihkeun. Omat nitip jaga cing bener ulah dianggo lain anggonana. Sakur bisa dipakai eta pusaka Badrawidara bila mana salira atos kapepet-pepet teuing. Omat jaga eta pusaka Badrawidara ku anjeun. Nitip sekali deui nitip eta pusaka Badrawidara. Omat nitip. Andini, itu geuning si rakean teh. Ah, kak rakean. Rakean kan. Rakean. Galanya Andini abi bade milarena si Abah. Mohon atuh anggalannya. Kau rakyat teh kuna naon? Henteu neng ngan ieu we tangan rada luka sekedik rada baleksek. Puntennya da Kang Komara mah kitu adatna tibang lagi asap sok pangjagona pamilatihan teh. Tapi geuning rakean diancam rekengen ngangketan Andini. Jadi inaha Andini teh aya hubungan sareng Kang Komara. Ih, taya hubungan naon? Ngan kitu we abong-abong ilmuna tos luhur, kabatur teh nganggap enteng. Bari tiba heula eta teh ngudag-ngudag Andini. Oh, atuh pantesan we neng ari kitu mah. Tumuhun wios. Mohon atuh Andini bade uyeng lah atuh nya. Muhun kade neng. Ya saya rakean mah di dieu heula we. Bah! 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 Bah, itu si rakean gelut. Di mana? Itu di tempat latihan, tapi akhirnya betas saya di saung. Di saung mana? Pelabah mana? Itu di saung di itu, ngecek ke tempat latihan. Oh, gitu. Heug atuh abah ka ditunya. Mana tuh Bah, ayo. Ayo, urang ka ditu. Aduh. Ya baru dah. Ayeuna mau eureun heula we nya. Sakedapnya. Abah aya ieu heula nya bade ka ieu saung heula sakedapnya. Sok ayeuna mah ari we lain atuh. Assalamualaikum. Salam. Sok. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. 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 Salam. Assalamualaikum. Ayo atuh. Ayo, Wak. Ini kumaha si rakean teh? Oh, itu terus dicanak dah ku abahna tadi teh. Soalnya cenah bade dicanak kuwi we langsung. Oh. Syukur atuh ari kitu mah. Ayeuna mah urang ka Padepokan we nam. Yuk. Yuk. Aduh. Udah.
Aduh, sok sieun kaalaman deui we ku barudak. Mang, dewek teh euy, rek nurunkeun ilmu dewek ka hiji budak. Tapi budak eta teh aya di padepokan Muning Laya euy. Tah, ayeuna mah dewek teh rek nugaskeun euy ka maneh euy. Kubug eta budak ka dieu euy. Pasrahkeun ka dewek euy. Ku dewek erek dijadikeun murid dewek euy. Tah, omat maneh kudu hasilnya euy. Sok aya nama guru maneh ini euy. Buru-buru ini. Lamun teh hasil dewek nyaho diparagakeun nyawa sia. Siapa kaula init ayeuna? Sagedeung deui padepokan Muning Laya ku aing dihancurkan ku aing. Edan atas si rakean rek asup geus bisa sakitu eta ilmuna. Heeh, tah sia ge. Beunang ka tong Semarna. Wah, ilang ngomong urang mah ngapa? Oh, ya. Istirahat heula ieu mah. Aduh. Gablek emu di mana eta si rakean? Jigana pas waktu Kang Komar awus sabulan teh jigana si guru teh ngelatih si rakean tah. Bisa jadi tah lantaran tata gerak silat nage beda tinu lain. Lamun kitu carana kieu ena mah urang hancurkeun ana mah deuk padepokan Muning Laya teh. Hayulah sakalian we urang neangan guru anyar anu leuwih jago, anu leuwih sakti ti si guru. Ayo Hayu atuh Hayu. ayeuna mah. Kamarana si laing euy. Saha si laing? Dek naon si laing? Kuring kumbang, kuring utusan Bah Pogor. Aya perlu naon Bah Pogor ka dewek? Maneh dek dijadikeun pawaris ilmu Bah Pogor. Nyaeta tapak wulung. Nah itu Kang jadi pewaris ilmuna. Ilmu naon? tapak budug. Tapak ulung bodoh. Wah, salah denge atunya. Ayo si laing milu ka dewek. Lamun si laing bisa ngelehkeun dewek tiluan, bawa dewek. Ayo, dena laga. Dek milu moal. Jadi si laing utusan si Pogor teh anteur dewek ka si Pogor. Dewek rek ngajajal ilmu si Pogor. Saha deui si laing? Dewek si Bah Puntas, si jago tebas. Can sudi lamun bedog dewek can nginum di getih jelema. Nu matak si lalaing milu keur nyaksian kahebatan dewek keur ngalehkeun si Pogor. Ayo milu, ayo cegat. Mana si Pogor teh? Bawa ka hareupeun dewek. Sembah hatur dawuh Bah. Kumaha euy hasil mama si Komara teh euy. Hasil Bah, cuman ieu aya nu ngajak ijen jeung Abah. Saha euy?
wani-wani ngajak ijen ka dewek oi. Bejana si Abah pentas si jago tebas. Oi, dewek ku si laing. Oh, tebas-tebas ka dewek mata. Tah, si tapak bulung. Dewek kan ku si laing. Mana ayeuna jalan mana? Aya di ditu bah. Ayo oi, urang saparkeun jeung dewek oi. Ayo. Tur ka dewek oi, ayo. Oi, gimana tempatnya, oi? Itu di ditu bah. Sok ayo mana ceula tuh. Ngapal, oi. Kencangan, oi, lupangna, oi. Tuh, itu bah. Jalan mana? Mana, oi? Itu bah. Itu. Nya. Ayo tuh, oi. Oi. Si laeng anu nangtang ka dewek teh, oi. Oh, jadi si Laing punya panggil padepokan teh. Mundur si laeng kuman. Ieu mah bagian dewek, oi. Tuman jelema teh, oi. Bisi si Laing teh apa? Yo, dewek si bah pentas si jago tebas. Oh, si laeng anu ngaran si bah pentas teh. Boga ilmu naon si laeng teh, oi. Sok maju jeung dewek lah. Yo, ada bedog dewek.